kapungkur apuntennya kaum wanita ada saestuna mah perilaku ieu mah sami wae pameget meureunana aya anu kitunya tapi ieu mengeunaan nyorotina sisi kecap gitu nya kapungkur mah disebutna teh jarud weh serem nyata ublag duka singketan eta duka istilah teu reureuh dina ublag nya katompernakeun aya deui nya kecapna teh bondon wah nepi ka aya rencang kuring anu kami teh padahal mah osok nganggo di beureumman sila baina teh kitu teh nah da eta mah disebut si nyalah anggap yang namina teh hapunten nya Agus kitu teh Agus namina teh kitu nya wios nah anjeun pernah sareng si Mang Agus mah kitu da sok di beureumman inget teh upami sakola teh kitu nya da disebut Agus bondon atuh da rencang teh kitu nya ari bondon teh eta